masih bersama saya di channel Jora Pulau Garut. Di video kali ini saya lagi jalan-jalan ke salah satu kampung ya. Entah apa nama kampungnya. Tapi di sini dulunya pernah ada tempat wisata ya, wisata namanya wisata Talangsang Cimaragas. Nah, ini saluran airnya. Ini dulu dipakai untuk wisata anak-anak atau wisata desa yang dikembangkan oleh desa ya, untuk bermain anak-anak, tapi sekarang sudah tidak aktif lagi. Entah kenapa, saya juga nggak tahu ya. Di sini saya akan mereview atau melihat persawahannya ya, yang sangat sejuk kalau menurut saya ya. Di sini persawahannya baru ditanami, baru masih pendek-pendek ya, belum, masih baru lah ditanamnya. Ciburui Talangseng Cimaragas lebatna. Cimaragas kecamatan Garut Kota desa. Oh, Garut Kota lebatna ya teh. Garut Kota desa Margawati. Oh, desa Margawati. Oh, lebatna Cimaragas. Kayaknya ada caket ke Cimaragas. Oh, Sapali berarti. Kemplangsari Sapali. Oh, jembatannya iya nanya. Ini
Pak ieu mah di dieu teh aya ieu Pak. Yang mau mohon. Nah nama teh ieu deui. Oh gentos RW na janten teu aktif deui gitu. Oh gitu. Mohon. Jalan model agung. Tah kurkurai mah ieu teh bade rencana di benteng ieu teh Pak, ka ditu ke Atro. Oh ka dieu teh. Yang lebet mobil. Oh emang bakal lebet gitu mobil? Mun dina kuya mangarelok deui dana. Upami ieu bakal lebet gitu mobilnya teh? Lebet. Oh lebet? Telega Oh. Pak, tanah pemerintah teh dikasih eta batasna eta nu. Mohon. Bakal ke ditu di nu aya tong benteng teh dikasih. Mohon Dina kalau batas itu teh. natehnya. Dina jalan teh hampir 2 meter katanya. Oh eta teh. Mun da, tapi asa alitnya jalan memang. Alit teh pisar pogan wae tiap usum. Oh gitu ku. Iya. Iya, Aya waenya di pasti masyarakat ya. manya. Padahal mah agama mah keur saha apa jalan kamanya kene. Mohon laras. Ayeuna kami panen atuh gasa lebat mobil, dasar di kana mobil kan. Mohon. Taneh ngamihan kanaos. Ai di dia mah kana naon? Ieu na. Kana nya pare sawah gitu. Tani gitu. Tani kegiatanana tani. Oh, kana sapi nya. Da ka ditu mah teras ieu nya. Naon namanya teh? Mohon bade kamar gawatnya. Tempat negela perumahan kita tah. Oh iya teh tembus jalan teh. Aya Teras ka ditu aya aya. Korem. ka korem ieu talun. Oh. Mohon. Iya teh aya ieu naon Apaan? mohon aya ban jeung nial teh nya nyeunaan kantos ka dieu sih teh payeun teh. Mohon. Mangga. Masak ini loh. Tekan motor atuh. Janten aya naon tes da aya nya gitu nya. Oh ti payeur mah rai bapak. Ieu nah. Payeur teh. Rajin ini aya penghasilan atuh Pak mah kanggo saha ya aya ketekan sepeda tos rame na sakuliling cepetosna 3.000 sakuliling. Mereka kersa hendak pada resep ulah kana olahraga Iya, lah. kesehatan atuh resep jalmi mah ada enak anu nguseup wah heula saripan jadi dia halangan kan beusi poe sok tempat sok ulah ka ditu beusi ulah mah dasar 3.000 cek kan ge kabua tuh nyewakeun jajan ayeuna sareng eupan Bakal aya wae nya penghasilan nya. pokona mah ibarat abi ya jamal ka bapa kalau kan haruskeun gaji tamal heula sing sae Sama lelas. Pada bapak ge meuning-meuningan. Mohon laras kumaha damel Saya nanya. masuk, Mohon. saya pada melantai. Karena seperti hayang ageng gaji daripada melancolek colek ka eta pakna. Iya Rek laras. gaji ageng kumaha? Berendah apa ge? Kada aya penghasilan. Banding besaran di kebon oge. Tinggal salah pada melan. Pada melan kumaha pada melanya. Mohon. Eta abi mah mun dia mal maju mana ge. Sabaraha ade maju lah. Tinggal salah pada melan. Saya dasar kita itu ada yang ngelatih iya no takdir hari kenari pun hari jelema mah jadi masalahna kayaknya ulah kersate capek Iya. satu hitung hidupnya Ada nami damel mata aya nu da kena ngabeca kena mohon. kuli semen Oh gitu mohon. bojong loa kasamper di kontrak di KT kas daerah Samarang Tanah Raja tapi kan bebas kuli teh di karya teh Mohon. Abu. Karena tos liren tos lami. Tos ayam renang setahun malah. Dan ngarep gue di toko mah bangsa Tanah Raja, Togo, bangsa Pertan. Dato selangganan pengintenya. Amanah anu ngarep seueur hari keur abdi mah kieu Pak, ampun kami aya nu peupeus semen.
Saji nyunkeun karung, naon karung, itu ngawadahan anu parepes, terus ka Ica di kilo. Mohon. Karena pami heong dilebetkeun kana kantong semen asa maksimal 50 kilo timbang meser kantong semenna. Abi mah kitu kanu gaduh toko. Oh, Bapak mah kana naon gitu nya? Naon, Padamelan mah gitu. Kana macu, kana tani, mah Mohon. abi. Satungtung sehat mah. Saya. Bari jeung kaparangan sehat, ari kerja sehat nyamreuna tadi teh kali teh amreun istirahat teh. Mohon laras. Kaparangan kerja sehat mah abi mah insyaallah Pak, kenapa da mama. Induk sumur oke, keur ngameca. Teh cenah induk sumur. Mangga. Sabaraha sabaraha tinggal heula di dinya pergi naon. Pergi letak banyak, pergi cai no. Bayar ada meusat kami gitu. Enak anda seseurna apa nu ngaduknya. Paya letak ke banyak. Asal tos aya caian we nya. Ari sanes nama sanes letak banyak cai kali deui kahana. Payana seputusna letak kali deui. Si sumber caina teh kali tos sacan tos ageng ke kararireun. Mun kan biasa nama gini asal tos keluar cai we gini nya. Letak bari sakedip. herang tos cenah Mun sae. pas halodo teh entos Tos Taya deui. Ari keur abi mah teu kajen teh sadit. Tak dalmi teh gaduh emutan mah normal nya teh mah pergi cai kaduran cai. Ari abi mah kajen teh jam 3 jam 4 can cai mah can atau pajar ari istirahat lah malah. Lohor itu tak kali mah arep masakan kami peryogi kitunya anu bilang mah teh sini sekali sekarang tak ieu dunungan ieu di mana mah habis Oh iya teh. habis teh molar barang-barang bari ngaleut di ditu Bios atuh nuhun Mur. Ieu teh kampung naon namina teh? Ciburuy Kampung Ciburuy, Talangseng Talangseng nya. Mohon. Ciburuy Talangseng teh Ieu beli dilebetkeun ku abi kana videonya. Iya na. Talangseng ieu teh Mohon. teh batu ari teh paeun mah nuju ku kayu abi nuju namangan beca keur pangos 15.000. Mohon. Ieu ka Salawe pangos beca teh dugi ka 40 30. Anu disebatna Talangseng teh. Sebat Talangseng teh ieu teh talangna ku seng. Oh, jadi talang ieu nanya ku seng teh. Tipayuna ku kayu. Ah, Ku talang balak ieu teh na tipayun mah. Oh iya mah. Balak Oh tipayun mah. tipayun ku balak. Abi meuntas malahan mah ajeng-ajengan hari bang. Upami ku balak paurnya ke upami ka hujan teh bobo atuh. Dibuang di kahanap kabin kami matak abi di ka usul ka dunungan ulah dikunci. Ieu mah tiasa dibedahkeun dipuikeun kieu Pak. Oh iya teh. Oh iya teh, bendungan gitu. Kami agung cai bedahkeun abi. Oh, Mohon mohon. napa kami air untah engal dibuang. Oh iya teh bendungannya. Mohon Mohon. pembuangan air. Upami ageng cai teh ditu paintanya. Kami aya ageng cai teh Pak di ditu teh Pak ditu teh ngahajakeun maliceun runtah geuning nya. Mohon. Sun abi teh eta ulah dia damel runtah abi ripuhna mah. Mohon bakal di dieu nyangkutna atuh nya. Mobil cengar abi teh cengka. Nyangkutna di dieu nya. Mohon. Aduh. Kami air untah teh Pak ditu nyangkut ieu teh baksa regang-regang teh. Tadi dieu teh menat Pak peme aya regang di panah teh aya hujan agung teh. Oh, Tadi teh dibuang ngabeu upami ieu teh terasna teh ka mana? ka Wanaraja Ciparai. Ieu teh ari nu ageng itu, Pak. Mana? Nu ieu nu ageng. Ieu mah ka Cimanuk. Oh, ka Cimanuk eta mah. Cimanuk. Upami ieu mah henteu ka nu ageng ieu teh. Aduh mangpaatna cai ieu mah luhur mah ieu mah. Kami ka Balo ka Korek. Oh, janten nu hanap sareng lulur benten ieu teh. Benten. Oh, benten saluran. Oh. Manehna nuju ke Gambak, Pak. Coba ka Balo ka Korek, masjid. Penting cenah mah. Yang deui mah bersih gitu caina Pak. Masjid mah cai. Oh iya mah janten sanes pembuangan tina Sanes. oh sanes ieu mah. Mohon. Di barang ini benteng gitu tadi. Oh itu teh ka mama bentengnya. Benteng anu uruk-uruk terus aman di kota. Hatur nuhun pisan atuh Pak nya. Ieu nya. Informasina. Amin. Hatur nuhun. Terima kasih telah. Bios hatur nuhun. Kasih. Mohon mangga Pak, mangga Mak. Mangga. Ya, itulah sahabat aduh saya lupa tanya
bapaknya bapak siapa namanya. Jadi namanya talang seng kenapa itu karena ini talangnya pakai seng ya. Jadi namanya talang seng, jembatannya ini pakai seng, dulunya kayak katanya sama kayu, tapi karena kayu kan tidak kuat lama ya. Dan kirain saya itu air yang dari tadi itu dari belakang itu kirain ke sini, tapi bukannya. Jadi airnya di atas, di bawah ini, di bawah jembatan ini nih, bawah jembatan ini lurusnya terus ke Wanaraja katanya.